Om Pim Palayum Gamreng. Ayo, duit, keluar. Duit. Palayum Gamreng. Anak-anak, waktunya masuk. Ini wajib diperiksa kukunya ya. Siapa yang sudah potong kuku? Periksa satu-satu. Masih ada, potong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh KM kelas ini. Ayo, Wardani. Duduk siap baca doa. Bismillah. Nah, anak-anak masih ingat perkalian yang kemarin, perkalian empat. Ada yang sudah hafal perkalian empat? Itu siapa? Itu siapa? Tapi jangan ada buta di sekolah dulu. Itu tetangga kalian bukan? Iya. Iya. Kalau misalkan posisi kalian ada di posisi Abdul, sakit hati nggak kalian? Jangan sekali-kali Jang, kunaon? Har, ieu mah budak si Marni geuningan. Kunaon make jeung cerik di dieu? Entos tong cerik di dieu hayu urang uih we. Si mamah merenang ai kamu. Ih, nenean. Sok arang. Anu bukan anak tetangga da ku saya mah moal diajak pulang. Budak ieu teh tadi tuh. Si Marni. Cep, budak cerik. di mana kepenak di mana? Di itu ai kamu nangis dia teh. Hoyong naon ai cep make jeung Cek tebi-tebi hayang sama. sakola atuh cing bener ai ngurus budak teh karena mata aya bapakna. Nuhunnya tos dijajabkeun nya Abi teh da karunya atuh ceurik mah nyaku abi dibawa we. nuhun hatur nuhun pisan tos dijajabkeun. Sok, tadi tuh cing bener ngajak ke budak teh. Iya, hatur nuhun. Aya naon deui wae atuh. Sekolah oh deuh tuh kasih. Kayak atunya kayak sekolah mah. Aya nama sing sabar heula nya kasetnya. Sing sabar entong walah ieu kayak disakolakeun ku atuh oge nya. Akang maranan moal kieu nasibnya Bu. Aduh ya Allah. Dia 7 tahun batur sarakola. Baru kabitaeun ku batur ieu budak teh. Nya geus kaset. Ya bapak mah moal kieu nasib teh, Cep.
Aduh aya anaknya sabarnya. Sabarnya. Naon teteh Kege, budak teh Mama. sada nangis nyai. Hoyong sakola. Karunya teuing nya bungsu ieu. Bapak hidup teu aya keun atuh sugan we aya nu minglaliankeun damel eta saha we atuh nyamili Cik atuh atuh pamirariankeun teh damel kitu ka saha we. Nya. Ya naon we lah nya. Kan bae lah urang mah kana naon we yang penting mah halal. Da mun aya bapana mah ieu. da moal kieu nya hangkeun bae lah cing sabar we ayeuna mah urang naon teh ngadoa bari jeung istiar kitu sugan we aya nu miwarang damel gitu. Aku tadi teh lihat anak si Marni menangis, hayo. Emang kenapa anak si Marni? Ya dibully sama teman-temannya, ayo dia pengen sekolah katanya gitu. Emang dari mana? Apal ada anak si Marni? Ih, aku teh habis cari makanan ringan gitu di sekolah. Jadi cilok ya. Ih, nggak bosan jeung cilok wae. Iya. Badan atuh udah bulat kayak cilok. Ih, biarin atuh, udah kamu juga udah bulat sama. Kita kan sama 2 sendok. Ya iyalah. Kedua semok kita mah, tapi ih kamu teh kasihan tahu. Soalnya iya itu anak si Marni. Kamu udah jadi si Marni teh gimana ya ngejagain anak teh nggak bener ih. Udah gak ada bapaknya, coba. Udah nggak punya suami ya. Anaknya dibully di sekolah gitu. Gimana atuh ya? Jadi nanti itu dia mau disekolahin. Ya nggak tahu Bantuin saya atuh juga. sama kamu. Tenanglah. Saha eta? Urang mana? Abi teh namanya Uih di Jakarta, di luar kota. Ieu teh teh ieu teh asa apa? Seeha. Oh ceha, damang ceha. Alhamdulillah. Aduh, aing mah beki geulis we. Sakitu mieresin. Balik ka mana atuh? Nyata abi teh bingung. Uih di luar kota, seureus-seuseun, geraheun di bumi teh menina lamru, ari abi capek. Bade milarian we anu ngadamel. Aya nu bade damel mah Nyi Marni. Alhamdulillah. Nya Saeun moal kirana. duka tada kamari teh nyata murang kalihna nangis nya hoyong sakola tah kanggo naon teh kanggo nyarek sakola teh beureunan da teu aya ramana teh ieu ngantunkeun geuningan nya tah manehna teh beureunan puling nyeuseuh puling ngore di dieu teh nya kaateun abi ngore teh tah engke mah cing teh urang pangmilariankeun ka ceeha cing teh kitu Upami ieu mah nya keresaeun kitu. nya insyaallah pasti Pamintan damel we di abi gitu ya. nya nuhun atuh ari kitu mah. Punten. Cek paling mana? Tengah ieu tos dugi. Oh iya. Mohon mangga tuh menawi aya. Tidak mau lompat itu kantornya. Sok aja. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, Iya. anu bade damel teh manawi ka ame. Oh, mohon. Mah atuh dilebat heula we nya. mangga. Soalnya ka dieu. Cari ka. Mah cari. Kieu Bu, anu ieu teh abdi teh jajak ieu anu ade ngiring damel teh Nyi Marni. Tah aya tos dijajab kieu mah panginten kamari teh cenah jajabkeun we da teu terang bumina. Tah ku abdi teh nya ayeuna teh nya ka ibu dijajabkeun. Mohon ieu teh nu di bade didamel teh ya. Mohon namina teh Neng Marni panginten nya. Mohon abi Marni. Mohon bade keresa didamel. Nya nyeusehan paling san gegero. Mohon. Tiasa ngawitan ayeuna. Mangga bade didamel ayeuna oge teu sawios da murang kalima sareng si Abu. Mangga atuh paling mana pidameleunana? Mohon atuh. Ayeuna mah abdi mah bade uwi panginten Nyi Marni tos tepang sareng ibu ayeuna mah sok we upami bade naon-naon oge ka Nyi Marni kitu abdi bade uwi. Mohon atuh. Hatur nuhun pisan nya. Mohon. Nya Wilujeng hatur nuhun.
Neng Marni sok ieu da pangintennya seseheuna ieu di dieu Oh, paling dieu teh. iya. Mohon. Paling dieu Neng Marnina ibu pangin ka dieu heula ibu. Sok. Soknya tah ieu seseheunana panginten lebetkeun ka dinya gitu. Sakitu sok. Mohon. Sok atuh nya lajengkeun nya sahan teh da ibu bade ka warung heula. Oh. Mohon. Oh, Di kantun heula atuh nya. Sok. Mohon, teh. mangga Bu. Mangga. Ujang. Nya. Mahalnya ieu teh. Kieu gitu ah. Si ibu hilang tadi kan narosin ke si ibu. Bu. Bu. Kah? Oh, kuita. Oh, tak Acan terang. Oh. Iya, nak kumaha. Tak acan terang. Di mana we teh tos biasa. Abi mah biasa di Oh. Busreng. Atuh kieu atuh sobian tak lebetkeun Ieu ieu. lebetkeun. Mohon. Ini kieu. Terus lebetkeun pangintennya. Ari caina ti. Oh, mohon kin di palih ditu. Di ditu Mohon, nyanakan mohon. Sok ieu mah sadayana we, Neng Marni lebetkeun. Tak Upami gitu. ieu tos sadayana kieu nu Tah. menjana nu mana? Panginten ditutup ku ieu kitu tah, Neng. Sok. Oh, sabuna sakantenan lah. Mohon, sakantenan we. Ah, gitu. Kuikeun. Anu ieu Mohon tan Oh, palih dia puterkeun, puterkeun. gitu. Sok diputer ada mana naon sok. mun kitu keun. Leres. Kumaha tiasa moal ayeuna? Mun insyaallah teu nuhun Mohon punten ya. we. Tah, mohon mangga sok. Saya wae. Sudah salah mun di kusrek we di ditu. Kusrekan we mumpung si ibu nah teu aya. Kieu. Daripada salah. Lah mudahan baik pas kusrek ieu. Bisa kapese atuh budak. Ada teuing ujang masih teh. Namun aya kene bapak mah sampai ka kieu meureun mama teh. Dan si bapak puli mama murid ujang meureun. Teuing budak kasih teh ya Allah. Nah, Haji Marni make di musrek disikat. Mohon Bu, pilih lepas. Ha, itu. Sieun reksak meusina. Kan tadi pas di waktosan ku ibu teh. Ya pilih lepas da teh acan kantos pisan da teh. Oh. Itu sawios di kieu. Teu sawios ngan tadina we da bilih capek Oh, teu gitu. sawios. Hmm. Daripada lepas tapi teh ngieun deui we ke aya ibu nembe gitu. Mohon atuh teu sawios kitu mah. Mohon. Mung panginten nu pamitos geus mah wayahna pangintennya pang ieu we gerohankeun saalit panginten. Mohon. Mohon atuh. Mohon. Mohon atuh. Mohon ieu. Mohon teh ieu. Oh. Teh ieu panginten saalit ya nya. Oh. Wayahna sakantenan ieu mah. Mohon. Oh. Nyai, kunaon ulang-ulang ditinggal-tinggal teh kita tadi teh. Itu udah bingung ibu. Lu bingung kunaon? Ya udah atuh murang kali hoyong ka sekolah. Gitu Kita teh gadua atuh. Kita kapana terus teh aya. Emang sudah teuing. Terus dikantunkeun nu jualin. Hari ayeuna sabaraha hiji murang kali teh atuh. Mbah hiji. Kamari teh nangis hoyong sekolah. Ya abi teh gadua artos. Da kuling oret batu ieu teh cekak. Ayeuna teh hoyong saragam. Kamu mayatna kita aja gaduh. Atuh keun we ku ibu timnya di pasihan gaji merengan sapali kin ku ibu di kamihan we kangge murang kali mahnya. Badas abi mah hoyong saragam we lah gitu. Nya asal damal we sing laras di ibu lah nya. Mohon. Manawi Bu, atas beres. Atasnya. Bade muli Oh, mau cari pula itu tadi. Cari pula tadi. Nya. di dieu we. Di dieu. Akan di dieu. Punten. Atas beres pamitannya. Beres. Anjing kumaha deui deui. Nah, pamitan sama ka Dedi we nya. Pamitan ayeuna ku ibu bari pasihan heula we. Anu damel name mah. Ka pamitan. Di ibu di pasihan. Da upami biasa sadinten teh 70 nya. Tah ku ibu teh di pasihan dijegan janten 100. Kayak murang kali. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nuhun ibu. Mohon sami-saminya. Kan murah kali abi atuh. Hoyong saragam. Mohon sing kapesa. Di kana saragam. Mohon ya. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Anjing pengen teh nak di ka dieu deui. Mohon kali dewe pamitan. Hatur nuhun itu Sami-sami. nuhun pisan. Sami-sami.
Alhamdulillah ya milih si Ujang bisa menyiapkan seragam. Alhamdulillah ya rabbil alamin.